Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Hayalan hayang jadi jelma takwa tapi teu daek ngaji. Percuma cita-cita hayang jadi jelma takwa tapi jauh ti para alimil ulama. Sebab itu jembatan untuk menggapai jalan ketakwaan nyaeta ngaji aja ngaji. Saya mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini pengajian ada tidak? Ibu pengawasan di dia ayah. Dinten naon ibu-ibu punten? Hah? Bu-ibu dinten naon? Loba unggal dinten ayah mungkinnya. Bapak-bapak di dia rutinan, ibu bapak-bapak di dia dinten naon di dia? Hah? Wengi naon? Wengi Jumaah. Bapak-bapak wengi Jumaah. Sok pinuh. Hah? Pinuh kunaon? Lain kunaon, maaf. Kasus banyak yang terjadi, bahkan kuring oge da boga pengajian rutinan. Saya punya pengajian rutinan bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu pun punya. Eta karasa perbedaan anak karasa. Di kuring mah pengajian bapak-bapak teh usuk rehe. Oh jempling nu ngajeun oge aya tiluan mah. Ai ibu-ibu di kuring rame ngawangkong. Aya rame ngawangkong sih eta mah. Tapi ai palebah kompak mah terus terang Kang, lebih kompak ibu-ibu alhamdulillah. Hampir di mana-mana kekompakan itu kalah dengan kekompakan ibu-ibu. Makanya kuring kamari nyieun acara Rajaban Akbar, kayakeun Maulid Akbar, teu riweuh teu hese ngundang ibu-ibu resep, teu cara ngundang bapak-bapak nyeri hate. Atuh nyeun sora undangan loba 700 nu datang kur genepan. Olok nyeun sora undangan teh. Hari ibu-ibu mah resep teu olok undangan. Bikin surat undangan jangan satu-satu ibu-ibu mah, cukup bikin 6 surat undangan, sebarkeun ka genep majlis, ngabring jamaah teh genep ratus orang. Resep ibu-ibu mah teu olok undangan dan olok kejo, olok daangeun. Kudu olok aseuris. Eta teh keur manggil hodam gitu. Batara guru resin rada jeung Gatot Kaca dangu gajempe. Aham. Kacaritakeun ieu Sang Hyang Otipati Jagatna Batara Guru ngahaturanan linggih resin rada anu maksadna bade sasauran ka Raden Gatot Kaca ngandika kawadaling lisan mekaten pangandikanipun alis manis melas melis leuleui kedeg pangandika ieu Sang Hyang Otipati ngandika ieu sorana Batara Guru. Kakang Panjinrada ladala iya adi eta Batara Narada kapayun Kang celikna ieu tiris asa taya pisimbuteun hareudang asa taya pikipaseun keung asa eueuh pibatureun hirup tina dangat ayeuna kapayun Kakang Panjinrada ladala nun adik guru puputon kembang kadaton sembaheun para dewa bagja adi iya bantuan atuh nong neng nang gawe naing mah tu nong neng nang teu nyawer ge nah nong neng nang atuh Kang kumaha itu tingali di sawarga maniloka ting jararit para widadari ting karoceak para dewa ngamukna nu luar biasa dina dangat ayeuna nangking cek ramalan kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun ieu naga percona iwal ti hiji budak ngora ti nagara Pringgandani tegesna Gatot Kaca nu parantos digodog ti kawah Candra di muka. Mana Gatot Kaca Kang parantos disusulan aya di pengker adi kapayun hidup Gatot Kaca Jabang tutu ka arimbi sutapi lawan naga percona tah kahareupe Gatot Kaca beda di sorana kieu Gatot Kaca mah ieu
lain embe Gatot Kaca eta teh ciri khas Gatot Kaca mah Jawa Barat teh ngagerem simbolna Siliwangi meong beda jeung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur mah beda lain ngagerem Gatot Kaca teh tapi Jawa Barat mah punya simbol Siliwangi ngagerem Gatot Kaca teh nempi nuhun kana rupihal pembagi kalayan ujug sumbaga ngahaturkan sembah sungkem kuhunjuk panjenengan Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru diterima pujastuti hidup dedek kumaha hidup jauh di jugjug anggang di teang hidup di Ciapus Karancamaya teh geuningan meja leutik pantes we dina meja teh eueuhna naon kan saukur ge cai aqua bisi hayangnya ho ieu teh cai naon cai murni murah ieu mah dedeh teuing hidup Gatot Kaca kudu kumaha yang dina danget ayeuna bisi hidup boga kahayang mangga ulah rek di dingding kelir gendang siloka gara bejer beaskeut kasep lain naon numawi putra Gatot Kaca teh aya kahoyong eyang hayang naon sok bebeja yang